pokoknya anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema murtad. Allahu akbar. Nu kieu ye beda-beda teh. Aduh beungeut cangcut teh kieu. Dan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Atuh jiga kanyut anjing. Teu geuning apa anjir goblok sia ini. Ai sia aing eleh wae ieu ku sia ampun. Hei. Jik tua tua ya. Bos wudu aing ye. Wudu adus. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anya cerang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antat sirahna dagor kulingis. Kuat modal. Atuh tong dibejakeun. Kabina-bina teuing emang naik dah setan jol iya ka aing geus ya aduh aing tadi ini poe naon jadi kieu ye poe naon ieu Sabtu malam Rebo manyajing Sabtu malam Rebo aing kuduna Sabtu mah malam Jumaah. Kumaha sia iya beres. Maneh ulah gelut jeung sasaha. Moal. Lamun maneh gelut jeung batur berarti sia geus mengkhianati percintaan urang duaan. Ditungguan di CR jeung aing. Ya nya kumaha sia iya beres. Tumpangan. Tumpangan naon? Lamun aing eleh maneh ku aing dipuji. Lamun aing eleh, lamun dewek nu meunang kitu mah teh. Heuh kumaha teh? Lamun aing eleh, heeh. Ku aing sia dipuji, heeh. Tah lamun aing nu meunang. Nah terus aing eleh anjing. Ira meunangna. Oke atuh lamun aing meunang sia dipuji aing. Heeh. Lamun sia eleh kayak aing rek muka heula dina kitab jadi lieur ya. Tapi pokona mah daguan ku aing. Hah? Sok iya beres. Awas yang lucing batur ku aing, terido aing. Hah? Terido aing mah sia lucing batur. Geus beunang hati ku sia. Ngenes ka sia teh. Beda-beda teuing. Teu ngeunaheun sia teh ka aing teh. Ngahanakeun ngahina ka aing teh. Sabab si nya jeung aing oge leuwih geuleuh aing kasih goblok tuh dagoan aja gitu